Kalesan kasep ngahyang duka ka mana. Engana carios Kangjeng Nabi naik teh ka langit kahiji. Di langit kahiji patepang sareng jalmi anu kulitna bodas semu koneng. Nuju calik dina kursi emas ditaretes inten berlian. Jangkungna 78 meter. Saeta jalma teh bibit jelema nu aya di alam dunya Kangjeng Nabi Adam alaihissalam. Kitu tah karuhun urang aslina awalna eta Kangjeng Nabi Adam alaihissalam ayana caket lawang langit kahiji. Bilih bade nebangan karuhun. Kadarinya caket lawang langit pisan teu kudu gider. Itu kadari teh we arulin urang jaralah nebangan karuhun. Aya di langit kahiji. Terekel ka langit kadua tepang sareng Kangjeng Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa mah kawas urang teh can dimaotan. Itu engke di mana tos hoyongeun bakal turun deui ka urang. Ai can hoyongeun mah di ditu we. Engke lamun sayangeunna bakal ka dieu deui. Itu naik ka langit katilu, di langit katilu patepang sareng Rasul anu adi lanceuk. Saha dirinya Rasul teh Nabi Harun jeung Nabi Lut ayana dirinya bilih bade narepangan ka itu ulah caricingeun deui itu urang teh atuh ka langit itu ana cara roplok dari salah langit teh masalah urang we terekel kaopat kalima kagenep katujuh di langit kagenep tepang sareng Nabi Musa itu di langit katujuh patepang sareng Kangjeng Nabi Ibrahim alaihissalam. Di sagigireun Nabi Ibrahim aya dua malaikat Raqib jeung Atid. Cicingna gigireun tangkal kai. Eta tangkal kai teh agungna teu katulungan sehingga Nabi naroskeun ka malaikat Jibril. Jibril saya tangkal kai buludanana sabaraha meter. Ceuk malaikat Jibril, Gusti Rasul lamun anjeun hoyong terang, gedena ieu tangkal kai sok kurilingan make King polgas tong direm 1000 tahun moal teu punggelan. Itu gede tangkal kai. Badak ieu mah ngawartosan we bade mangah teu karep teu jadi masalah. Bilih urang ngabangun kakirangan kai mending ngalah wae di langit katujuh. Sadahan 14 kabupaten moal beak. Daripada meuli maka material mending ka itu. Nya daunna didamelna tina perak. Itu ditulisan ku tulisan Tirtamas. Itu sabaraha hiji daunna eta tangkal kai teh sajumlah jalma nu aya di alam dunya. Hiji jalma hiji daun, hiji jalma hiji daun. Aya nu ngalahirkeun muncungkul pucukan. Eta kai teh kitu. Naon tulisanana nami jalmi masing-masing kalebet nami urang aya dirinya sadaun ewang. Itu di mana aya daunna tos koneng heug murag tamat riwayat jalma. Waktu Kangjeng Nabi aya di dinya teh kitu aya daun nu murag. Malaikat cenah geuning aya nu murag, canak cenah Muhammad, canak ku Kanjeng Rasul. Ilikan cenah saha namina? Tulisan naon eta baca? Barang diaos ka Kanjeng Rasul teh nami jalmi punten bilih aya di dieu bab tasbih perumpamaan. Barang diaos ka Kanjeng Rasul teh Said jeung malaikat. Dah si Said bae dieu jeung bareng jeung muragna eta daun. Kitu. Mata kolot baheula lamun budak ulin katingang kalakal sok buru-buru cokot suhun lamot ongko lain daun rambutan tuh daun aya di langit katujuh itu ngan mayoritas umum biasana nu sok marurag teh nu geus koneng kumaha cirina jalma nu geus koneng moal aya nu apaleun iwati parura kepala desa sekdes apaleun jelema nu kumaha di dunyana anu geus koneng daunna anu setengah dicoret di desa teh ngaran jelema. Itu nu kumaha dicoret teh ceuk parurah nu usia 60 tahun ka dieu mah kitu geus teu perlu jeung KTP deui. Tah eta jelema setengah dipijeun di desa. Gitu. Naon sarana parurah apaleun geus koneng di ditu daunna tereh jatuh. Gitu harus nyeun KTP jatuh jadi henteu berfungsi. Badak biasa cenah geus 30 tahun malah milu hirup seuing mah da bener. Gitu di desa sa. Nya
tapi henteu bisa diujungkeun lamun daunna anu geus koneng anu satengah dicoret di desa itu bakal penuh umur teu bisa. Sabab datang angin barat mah kadang-kadang nu hejo nu merudul. Madak teh saeutik nu manaot nu aranom. Nya, eta ku angin di dituna, mata kade kanu aranom mun aya angin nya rumput. Nu geus-geus ge jatuh. Gitu. Malah kabeh ditunakeun mah nu ngora ge loba nu kuat tapi pucukna nu beunang. Sok loba nu pucukna beunang nya, Pak. Kunaon eta pucukna? Ku hileud dah. Mata sok aya jalmi ge nu lahir ka alam dunya 4 poe maot we ku hileud teh budak. Mata kudu waspada di mana gaduh istri kekandungan di 8 bulan nepi ka lahir budak semprot ku baygon terus. Itu bising naon bising ku hileud loba contoh nu ku hileud mata panjang umur. Itu kade nu haramil kudu ridho disemprotan ku baygon. Itu nya saya 4 botol we per jam. Insyaallah heuras dah. Itu engke hileud moalekeun kadinya. Gitu. Ayana di langit ke-7 jeung aya malaikat raqib atid. Aya nu ngaheot wae nuliskeun akhlak jelema teh, aya nu sibuk wae aya. Saha nu ngaheot? Malaikat raqib. Nu sibuk saha? Malaikat atid. Itu geuring sibuk malaikat atid nuliskeun jelema anu tauhid. Naon tauhid teh? Wahada yuwahidu tauhidan jelema panceg pamadeganana. Saha jelema panceg pamadegan nu tujuanna hayang ka neraka. Jelema nu hayang ka neraka mah digawena sarupa di alam dunya teu bacabakeun. Lamun digawe di alam dunya teh migawe nu durakana we wungkul. Gaple main pasea tara salat jadi loba timpi gaweun. Maling tadi kita naungkul jadi malaikat ke nuliskeun ana nyantai gitu malaikat teh salah gitu bari nunutannya kadang geus maya beneran itu salah pageuh balpen atuh urang dituliskeun jeung malaikat nama cet ieu balpen teh ditempo teh di alam dunya jelema teh paeh jeung malaikat panyan mantok balpen aing teh hirup deui kitu da jelema tauhid panceg kekuatan panceg keyakinan parat jelema kitu mah ka akhirat kitu susah geletuk poe kiamat brus ka neraka daya urusan tapi jelema Islam ribet sorangan ngaribetkeun ka batur ongko salat ongko gaple ongko zakat ongko maling ongko rumah tangga ongko pasea ongko matak 2 malaikat sibuk salat bagian malaikat raqib bijil kaburuan masjid qom kana sana batur malaikat atid tepung jeung batur assalamualaikum malaikat raqib deui datang ka imah anak hayam hiji nyantak kemajikan malaikat atid deui cok malaikat bener teu mereka sempetan ngareng hafisan ka aing ge jelema musingkeun jelema nu hayang ka sawarga marudak teh katulungan geletuk poe kiamat batur manu hararidang bruse ka neraka. Kumaha jelema kitu? Nek ka sawarga eueuh jalan ka neraka hoream kalacing alabring di arah masa teh kakaler ka kidul. Jeung malaikat bener ieu jelema ti dunya keneh nyapekeun ka aing. Ayeuna geus nepi kana poe kiamat nek ka sawarga geura brus nek ka neraka geura brus kalacing alabring. Gitu pusingan malaikat nepi ka kiamat matak singkil malaikat teh caranana sabulah disingkilkeun ningali cing alabring gitu teh disepake ke malaikat mangkaning sampean malaikat mah khawarikul adat moal kajangko ka atak jelema sabelah dampal sampean malaikat rubahna teh 14 provinsi jadi sakalinya pak oge bebeunangan tuh keur ngecat 14 provinsi gitu mah berat bro we gitu kaeket jisana ka neraka we kudu disepak ku aing kitu menang 7 kalinya pak teh bersih ya mah kabeh ambil kalinya RT nanti pada aja RT abdi RT aja siana aja salat tara dibabat jeung RT na
cek ustad abdi mah ustad wasya ustad kita becus ngajak tetangga sepak wae kagok waduh ngari ke malaikat dua kali papukot kenjak jeung katuh teh dadas jelema ulun nyesa dia ramasar kaleket ya itu mata kade nyemutan di mana aya malaikat eta nyara rumput paur sesepakanana so hayang naon kelumpat ka mana urang boro-boro nganakeun dampal sampean lulumpatan masing make RX masing make bus oke ai 14 provinsi gitu mana keur ngarengka jeung busna disakukeun mentara hati-hati ulah sepi omong ngenting batur di alam dunia teh lah musingkeun nuliskeun anak musingkeun di akhiratna itu tapi da teu geunah we urang Islam lamun teu bubat babit kitu teh ngaku Islam bade angkat ka sawah pelentung aya suung canu kopat siki dina galengan batur duh kabeneran ai kabeneran lain bener kapnalitas be itu mulung ngaranna ai mulung dulur maling sainung sabapa ulah lalawora kapanggih ku inungna di kasawa mangisung opat inungna pinter mung aing doraka serangan hayang saimah-imah matak diangeun didahar ku sana kituk amreg ka neraka kabeh gara-gara suung panimu ulah lalawora teh bapak-bapak rek ka kebon ningali pangkung di kebon batur teh iya cenah babari di duduk nama panggul doraka teh kitu mung doraka serangan nu manggul pangkung bawa ka imah diduruk ku pamajikan pake mirun jeuneu asap caina dahar ku anak incu grup kabeh saimah eta ancur gitu setan wadek sieureun ka jelema jalan kumaha ulah ngabora teh pada melan sadidintena rumah tangga hukumna sunat teu wajib daya dalil jelema rumah tangga ka sawarga itu ngan keur nambahan barang wajib itu iblis ancrung ke tengah-tengah rumah tangga ibu-ibu masak ti jam 3 jeung budak ngeak ongko jeung nyusuhan kukumahan ngejo ongko lalakina kerek di kamar nah oh teh bari sibuk teh aral nek diganyar kitu digawe aral moal diganyar itu ai lalaki mah jelema soleh itu di mana-mana ge nu soleh mah lalaki can aya dalil dina agama aya we soleh can aya masih mau ngahaji sampai 3 kali ge moal soleh moal nu soleh mah lalaki matak jelema soleh mah mun awewe sibuk di dapur masak tara hudang jelema soleh mah cicing ge sabab ceuk lalaki hudang ge mubadir ai itu kadenge we awewe nangiplik ngahihidan kejo meureun hasupna temus ka kamar jelema soleh mah ingat tah ayeuna mah hudang teh berkah tah itu ya teh bapada hudang parat ka dapur ge kejo asak kitu jelema soleh bayangkeun masak ti jam 3 jeung ribet ku budak aral amak ka jelema eta asa kejo nolol jelema amak ti jam 3 datang untung teu dipangpeng ku cuki oge gitu cek awena ai tempung ngalebok bahudang moal ka sawarga jelema kusut kitu gitu net nyokot jurusan mana hayang ka sawarga itu mentok ya mentok itu nya bade ibu ka neraka bu bade ka neraka abdi moal nawaran hiji perkara nu kira-kira teu katanagaan ku urang jelema mau nganyut duit 10.000 nawaran mobil ngahina lain nawaran leuleuh duit teh dengan 10.000 itu jelema salat berang betong zakat eueuh bikeunun puasa batal wae eungap mun ngahaji teu kabedak hayang ka sawarga jurusan mana kadinya we nu seiman iya dibeulem gitu
ibu bade ka neraka entong aya geus lempeng kadinana ge nek mengkol pelebah mana perapatan gitu ibu balai ka sawarga palai teu kableg ka era naon modalna make hayang ka sawarga nanti modal 10.000 hayang mobil kira-kira tuh mau mobilan ya ini 4 juta mau mobilan akhirnya 10.000 duruk weh coba saya dulu kuapkan duitnya weh kepada mana ke orang baik sokor gue duit itu kaya kepenak tadi ku kanjeng Nabi naik di langit ke-7 dan malaikat Jibril mementok di langit ke-7 Muhammad kami mah tugas Allah ngantur temung dugi ka dieu payahna kaituna kami teh aya idin terkait Nabi karokrok mustawan Sidratul Muntaha didinya kanjeng Nabi di bulan kumega bodas hampir kepeyuhan kadepek kanjeng Rasul aniprak teu kuat ku bulan kumega bodas saur malaikat Jibril di langit ke-7 Muhammad waspada hati-hati anjeun nuju mayunan Allah Ta'ala sujud kadeprak ka Rasul sujud saur kanjeng Rasul at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah walar ku Allah assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh walar deui ku Nabi assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin brai mega na teu aya ngong pirawa Allah Muhammad ka anjeun kami mere jabatan nu kadua nu tadina Nabi ayeuna ditambah ku jabatan risalah neme kanjeng Nabi diangkat jadi Rasul terus Allah mereka nyaah Muhammad kami nyaah ka anjeun jeung umat-umat anjeun mun hayang salamet ti dunya nepi ka akhirat tak jalana ieu naon Gusti aqimus sholat eta jadi sholat kanyaah itu Allah diangkatkan kanjeng Nabi tidinya ka rok-rok musawan dibere jabatan nu kadua ku jabatan risalah Rasul jadi boga jabatan Rasul ongkoh boga kanyaah Allah sholat 5 waktu eta intina turun ke alam dunia sebarkeun ka urang Mekah dibagi 3 golongan aya nu teu percaya sok teu kaharti ku akal itu di Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa teh tumpak ontak ke 3 bulan ke urang Mekah zaman harita iya kanjeng Rasul inditna setengah 2 itu setengah 2 saparapat geus aya di alam dunya nek ngarti kumaha otak jelema mata kelalumpatan urang Mekah nah cenah Muhammad keur budak mah jujur bageur tara bohong nah ayeuna geus kolot jadi kieu bawa cenah Muhammad kalabur we aya nu angkung-angkungan setengah percaya setengah henteu dai ngobrol sama Muhammad sok jujur tara bohong gitu ieu palebah mangkat di Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa komo nyaritakeun ka langit ongkoh anya teu percaya kabur mah henteu anggar aya dirinya tapi percaya henteu itu nya sebagian aya nu percaya pangpayuna saha jalma lalaki tengah tubuh aya nu ngacung saur kanjeng Nabi saha nu ngacung abdi saha abdi teh Abu Bakar ka dieu cenah Bakar aya naon cenah anjeun Gusti Rasul kanggo abdi bujeng-bujeng tibang nepi ka langit notos langit kira abdi mah percaya naon cenah pamasihan Allah teh salat nu 5 waktu siap abdi ngalakonan kana salat maka Abu Bakar diberi gelar ku Nabi naon as-siddiqu tah boga gelar as-siddiqu didinya maka Abu Bakar Siddiq cung Sayyidina Umar saeda abdi cenah Umar kada Umar aya naon anjeun abdi ge percanten itu syukur saya percaya mah bade cenah salat pek itu iya tadi teh loba teh anak buah Abu Bakar teh dina kieu ge amun nek talabul ilmi dina rajaban sok sing arelo teh geus aya batur encan gitu teh Abu Bakar teh muridna ya saya batur encan balik deui itu matak Sayyidina Umar mah teh diberi gelar as-siddiq naon sabna kadinyana milu ka batur itu matak teh aya Sayyidina Umar as-siddiq teh aya Sayyidina Abu Bakar Siddiq pangheulana nu percaya kana disrokeun mirajkeun Abu Bakar Umar mah milu ka Abu Bakar padahal Abu Bakar diberi siddiq pipilueun padahal pemerintah ke masyarakat
baheula mimiti pemerintah urang nu di luhur ngawitan bengkak ngolah negara urang teu mimiti rada beunghar itu terus nawaran ke masyarakat ka kubu-kubu ka rurah-rurah tawarkeun kitu ke masyarakat sanu hayang dibere ku pemerintah mata cuk parurah di desa cung sanu bade daftar miskin muriang mimiti ditawaran miskin mah kabeh marurungkut aya we nini kapaksa bakat ku butuh ngacung tiluan ini saja ada abdi nini aya naon cenah di make ngacung abdi cenah parurah daftarkeun miskin langsung dibere 5 jutaan harita keneh anu teu ngacung kabita pada batur dibere rapat deui teh mingguna deui encan ditanya nu miskin geus ngacung heula cuk parurah nanaonan ngaracung abdi daftar miskin nepi ka ayeuna kabeh nu boga mobil wae daftar miskin tatanggana teu boga beas dibere ku pemerintah cuk anu beunghar nah da aing ge warga Indonesia aing tatangga dibere aing teh berarti nu beunghar ge daftar miskin gara-gara dibere teh kana Islam ge kitu pada Sayyidina Abu Bakar diberi gelar As-Siddiq muncullah Umar nya nu ulah ilu moal dibere Sayyidina Utsman ngacung kitikir aya budak ngora ditirilikan coba Rasul saja eta budak-budak abdi Ali Sayyidina Ali enak jeung Ali abdi ke percanten siap salat tarajal aya ibu-ibu setengah tubuh kiciprit kapainan Kanjeng Rasul teu ditanya saeta teh mah oe mah itu antep ke Kanjeng Rasul nah sabda teu ditanya wawuheun Kanjeng Rasul nah saha make wawuheun istrina Siti Khadijah banyak ka pamajikan saeta dicabok keturunan kade ka istri urang ai panggil saeta itu sak kostra tepung wis kitu urang penting oge jeung ayu make nanyakeun saeta mata Kanjeng Rasul ini ka Siti Khadijah mah teu nanyakeun saeta itu aya naon saeta abdi ge percanten siap ngalakonan kana salat jeung maruncul nu percaya aya jelema kemar 3 saeta tri kemar naon teh sia make tri kemar teh 3 kemaran sanu 3 teh Sa'ad Sa'id Saud itu kemar 3 anana anu datangan duaan nah sia tri kemar teh geuningan duaan si Sa'ad jeung Sa'id Saud kaesan gitu ku sira dieu ada kade si Saud beuki hees badak nu hadir si Sa'ad si Sa'id si Saud kaesan nya RT mau balik kali teh badak teh milu aja laura ade ngobrejang teh ya nya kitu Pak jalma mah setiap aya nu mikaresep tara jauh ti nu mikangewa Thank you.